Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda anu mistis, anu sarem tur anu dina dangat ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun anu janten judul Neng Ramayiti. Mugi-mugi dongeng teh sajanten panghibur kana kabu pangbebenah kana mana. Lamun aya nu nuju kasesedihan, mugi-mugi janten kahibur hatena, janten sumringah deui. Yah pamirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu urang dengukeun sasarengan. Kumaha ieu jucungan carita teh? Yeuh wah. Kemon. Geus 3 poe Neng Rahmayiti teh teu balik ka imah. Ai kolotna ngarasa teu tenang hatena teh. Nyaeta Kang Ujang jeung Cu Esi. Ai mimiti nama cenah bebejana teh pamitan arek kerja kelompok ngerjakeun tugas diteun babaturanna nyaeta si Mumun anu masih keneh batur ulin salembur manehna tur jadi batur sakola di SMP Panis Asih anu aya di lembur Panis Asih. Mimiti nama kolotna teh henteu pati kumaha-kumaha hatena. Biasana teh Neng Rahmayati teh jam 3 sore geus balik. Tapi ieu mah jam 6 magrib. Nyaeta geus sabada adzan magrib. Neng Rahmayati acan keneh balik ka imah. Atuh kolotna nyaeta Ci Esi jeung Kang Ujang. Hatena melang. Kusaba budak teh tumben kitu acan balik keneh jam sakieu. Bapana, ya nah ya budak teh can balik. Cenah bebejana teh ieu kerja kelompok tadi ka bapanya. Kitu cek Ci Esi. Nya sih tadi mah bebejana teh kitu. Keun antepkeun heula tungguan nepikeun ka adan Isa. Lamun adan Isa geus beres adan Isa can balik keneh hayu urang teangan ka babaturanna. Kitu ceuk Kang Ujang. Nembalan omongan pamajikanna Ci Esi. Waktu tuluy berjalan. Adan Isa oge geus kadenge. Boh kita oge komat Isa. Anu ditungguan teh can balik keneh. Atuh antukna Kang Ujang jeung Cu Esi teh indit katen si Mumun. Nyaeta babaturanna Neng Rahmayati budakna. Erek mastikeun yen budakna teh aya diteun si Mumun. Singket carita Kang Ujang jeung Cu Esi teh geus nepi katen imah si Mumun. Panto teh diketrok. Kurunyung nu muka panto. Ai bere teh lain anu diteanganna. Tapi ngan ukur si Mumun. Kang Ujang langsung nanya ka si Mumun. Nyai, ai Neng Rama aya ka dieu? Kitu ceuk Kang Ujang teh. Henteu langsung pok-pokan ngomong anu sajentrena. Teu daya. Da abi mah tadi sadi dinten ieu mah teu ka mana, Pak. Neng Rahma mah teu aya ka dieu Neng Ramayati mah.
cek si Mumun bari gogodeg leungeunna nyekel kana gagang pantau. Oh gitu geus atuh aya teu ka dieu mah da tadi mah bebejanna teh cenah ka Mumun ulin arek kerjakeun PR gitu cek Kang Ujang teh. Cesi gemi lumayan ngomong nya nah geus sapopoe ieu teh teu balik acan kene balik mun biasana teh jam 3 subuh oge jam 3 sore geus balik. Nah ayeuna geus jam 7:30 acan kene balik cek Esi bari kerang-kerung ngomong gitu teh kasih Mumun. Ngadenge kitu Mumun teh nembak deui. Oh, atuh aya tuh kewe pami ieu pami amang ka dieu mah ku Mumun di warang uwih punya Pak Bu. Mumun leres ieu mah teu aya ka dieu. Gitu ojek si Mumun nembak. Atau ngadenge kitu teh Kang Ujang jeung Cesi teh ngaleos deui pamitan titeun si Mumun. Sajajalaneun Kang Ujang jeung Cesi teh bari ngobrol ngupahan ka pamajikanna supaya ulah melang-melang teuing angguran madoakeun mudah-mudahan budak teh aya dina kawilujengan keneh gitu cek Kang Ujang. Singkat carita Kang Ujang jeung Cesi teh geus nepi ka imah. Kang Ujang tuluy ngaleos ka jamban da manehna acan salat Isya. Nya kitu oge pamajikanna Cesi ka jaman oge wudu. Tas bayar sawarudu teh tuluy netepan Isya berjamaah di tepas imah. Da enggona leutik. Jadi teu bisa dipake salat jamaah. Biasana ge sok jamaah teh tiluan di tepas imah. Ayeuna mah ukur duaan. Da anu katilu nyaeta Neng Rahmayati acan keneh balik ka imah. Beres netepan Isya. Kang Ujang jeung Cesi teh nungguan deui di tepas imah bari lalajo TV. Jam geus nunjukkeun jam 12 peuting leuwih. Aya Neng Rahmayati angger acan balik keneh ka imah. Ku sabab eta Neng Rahmayati teh teuing ka mana. Katingali harita teh Cesi geus sare nundutan dina kursi. Boh kitu oge Kang Ujang geus nundutan. Arek teh nundutan kumaha tuh meureun capek pikiran jeung capek awak neangan budakna ka ditu ka dieu. Si Rahmayati teh acan keneh balik. Waktu tuluy berjalan. Tekung silila ngong adzan subuh di masjid geus kadenge. Kang Ujang jeung Cesi teh geus harudang deui. Cesi bari gigisik nempo kana arah jam anu ngagantung dina bilik. Tekung sila kitu teh Cesi ngomong ka salakina,
apa acan balik keneh nya budak teh. Aduh, malangnya teh. Acan balik keneh nya. Aduh. Neng Rahma teh ka mana ieu teh? Gitu. Cesi Mairan carita. Ini Kang Ujang anu sarua anyar hudang tina sarena teh. Nembalan nya geus we anu mangke Bapak rek ieu rek ka RW jeung ka RT. Tapi mah ayeuna langsung da tingali atuh. Jam masih kene jam 4:30 subuh kene. Ke jam 8-an. Sanggeus RW geus aya di bale. Bapak rek ngabejakeun. Ka sakabeh warga oge rek dibejaan. Ditahan neangan budak urang. Kitu cek Kang Ujang teh ka pamajikan. Singkat carita Kang Ujang teh geus indit ka RW jeung ka Pak RT ngabejaan. Yen budakna teh acan keneh balik tapi ka jam kiwari teh. Atuh antukna Pak RT jeung Pak RW teh ngerahkeun warga masyarakat lembur panisasi supaya neangan budakna Kang Ujang jeung Ci Esi. Nah eta nu ngaranna Neng Rahmayati. Jeuna poe katilu nyata poe di mana ngeunaan beja petunjuk ngeunaan Neng Rahmayati. Nya eta bener emang takdir mah emang teu bisa dipungkiri. Meureun kudu kituna jeung meureun eta nu pangalusna takdir ti Gusti Nu Maha Suci. Aya warga nu manggihan yen aya mayit awewe di kebon bonteng di sisi jalan di lembur panis asih. Beja eta teh kadenge oge nepi ka ceulik Kang Ujang jeung Ci Esi. Teu kungsi lila Kang Ujang jeung Ci Esi teh muru ka tempat anu dituju ngamastikeun bener henteuna eta teh. Bisi jeung bisi mudah-mudahan jeung eta teh lain budakna kitu. Nah teh Kang Ujang jeung Ci Esi teh. Bareng nepi ka tempat anu dituju duanana teh pating careurik sabab bener anu geus jadi layon di kebon bonteng eta teh dina kaayaan anu pikawatirna teh eta teh Neng Rahmayati. Eta teu kungsi lila warga teh loba ngarumpul di lokasi. Teu kungsi lila oge mayit Neng Rahmayati teh dibawa ka imah duka nyaeta imahna Kang Ujang jeung Ci Esi nu ayana di lembur panis asih. Sanggeus datang ka imah duka layon Neng Rahmayati teh dimandian ku nu biasa tuk ngamandian mayit awewe nyaeta Maici anu geus kasohor ngamandian mayit khusus jang awewe. Beres dimandian mayit Neng Rahmayati teh diboehan tuluy kitu dibawa ka mushola disolatkeun keluarga jeung keluargana. Beres disolatkeun teu lila ti harita mayit Neng Rahmayati teh dibawa ka astana tulang jasad
anu aya di lembur panis asih. Astana tulang jasad astana gede anu aya di lembur panis asih jeung hampir kabeh warga nu didinya nu aya di lembur panis asih teh nu maotna dibawa ka dinya ka astana tulang jasad eta. Beres dikurepkeun warga teh baralik deui sewang-sewangan ka imah. Harita di imah Kang Ujang jeung si Esi nungan ukur duaan katempo si Esi teh masih kene luman lamun kene masih kene acan narima yen budakna nyirat Rahmayati teh geus eueuh di alam dunya. Kang Ujang jadi salakina teh ngupahan ka pamajikanna supaya entong sedih katutuluyan. Geus bo ulah dicengcerikan deui angguran orang doakeun budak teh sing ditampi manih lamna dilebarkeun kuburna dibere tempat tepi aluseun asup ka sawarga kitu wecek Kang Ujang ka Ces. Nah, ini Bu mah nya sedih we teh apa budak teh ukur hiji-hijina tapi kudu ngaladapan kieu mah geus ulah dicengcerikan deui karunya budak teh sedih eta teh budak teh mun dituluy dicerikan tuluy kitu teh geus anggur mah doakeun tadi ngecek bapak naon doakeun budak teh butuh doa ti kolotna ceuk Kang Ujang bari ngusapan mastaka pamajikana. Opat poe ti kajadian eta teh. Opat poe ti geus dikurepkeun Nyi Rahmayati teh. Dina hiji peuting Kang Ujang teh katingali geus dangdan. Manehna teh make topi, make baju haneut. Tuluy di sapatu bot bari nyekel senter oge teu poho bari ngenyot bako katingali geus gending kaos kitu teh CSI nanya ka salakina bapak rek ka mana geus ding kitu rek irit ka mana bapak teh rek ngobor cek CSI ka salakina lain bapak mah erek ieu ngaronda giliran bapak ayeuna apaanan ayeuna teh di lembur urang teh keur kurang aman jadi we wargana teh kaabsen masing-masing beunang jatah gitu jang ngaronda cek Kang Ujang bari ngeplukeun calacah kana asbak tekung silila Kang Ujang teh ngaleos indit pamitan manehna rek ngaronda bari teu poho ngabejan ka pamajikanna tulakan panto mun erek sare kitu cenah cek Kang Ujang teh canggeus Kang Ujang ngaleos indit ngaronda CSI ngaleos deui kanggon gogolerana kasur
bari neuteuk karah lalangit bilik di jero enggon manehna. Duh, Esi, maneh teh kudu kalengitan budak euy. Neng Rahmayati, kumaha didoakeun maneh sing menang tempat anu panghade-hadena ti Gusti Nu Maha Suci. Nyai doakeun sing ditampi iman Islamna kitu garentes Cek Esi dina lamunan manehna di jero enggon imah manehna teh. Waktu geus nyarelek jam 12 peuting. Nyi Esi, Cek Esi geus nunutan geus kasarean dina kasur. Dina nunutan eta teh Cek Esi teh kahudangkeun tina sarena. Ngadenge aya nu kokolontrangan gelas jeung piring di pawon imahna. Sorana teh henteu tari tapi matak teu bisa sare kana ceuli Cek Esi teh. Antuk nama Cek Esi teh udang tina sarena muru ka pawon rek nenjo aya naon di pawon teh. Cek Esi leumpang muka pantong. Barang nepi ka tempat anu dituju. Nah kita ka pawon. Dumai kadenge sora gelas jeung piring saperti aya nu dahar. Da kadenge teh samu ditakolan. Cek Esi nampo budakna. Cek Esi nampo budakna nyaeta Neng Rahmayati anu geus maot keur nangtung di pawon make baju bodas panonna teh aya hideungna di hanapeun panonna teh beungeutna pias nya rambutna cawig-wig syukurnan teu katingali napak tapi kajadian eta teh aya matak reuwas oge jeung matak lumayan nguringkak nu karanapan ku Cek Esi teh ningali kitu mah Cek Esi teh tuluy barabae cipanon nempo budakna. Esi mane balik Esi. Esi mas sono Esi. Neng Rahma
Aduh, masono. Cu Esi ceurik bari lalaunan arek nyamperkeun ka budakna. Teu lila anu diajak ngobrol ku manehna teh ngomong. Sentong sadih wae Rahma yeuna manggus henteu di alam dunya ieu. Emma tenang we Rahma geus henteu di alam dunya ieu mah. Emma jeung bapa ulah ceurik wae. Doakeun we Rahma. Hampura salila ieu Rahma loba dosa ka Emma. Hampura Kitu ojok anu ngajirim di hareupeun Cesi teh anu katingali yen eta teh Neng Rahmayati anu geus tilar dunya. Nya geus dihampura ku Emma. Emma pasti ngadoakeun. Emma pasti ngadoakeun ka maneh. Emma pasti ngadoakeun ka hidup Neng. Kitu cek Cu Esi. Cu Esi beki ngadeuketan ka arah Neng Rahmayati. Anu di deketan teh tuluy ngomong deui ka indungna. Pura pisan mah. Pura pisan. Ayeuna mah Neng Rahmayati geus teu bisa ngaturan Emma. Hampura pisan. Neng geus ngabohong ka Emma. Hampura pisan. Hampura pisan. Emma. Hampura Neng Rahma geus ngabohong. Ayeuna mah Reng teh geus tenang. Geus tenang di alam kubur mah. Kitu pok-pokan cek anu ngajirim jadi Neng Rahmayati teh ka indungna Cu Esi. Tekung silila jirim Neng Rahmayati teh les ngiles ti hareupeun Cu Esi. Tah kitu pamirsa, dongeng anu sim kuring tiasa dangukeun ti dinten ayeuna teh. Mugi-mugi janten panghibur kana kagu, pangbebenah kana mana. Anu nuju sedih atau anu nuju beunang kasedihan ekonomi ti pandemi ieu, mugi-mugi santeuna mah kahibur ku dongeng ti sim kuring dina danget ayeuna. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kemon.